aya paripaos sarebu sobat seetik teuing hiji musuh loba teuing tapi dina kahirupan manusia teu bisa lepas ti kecap musuh. Kersaning Allah di mana aya nu hade sok aya nu goreng, di mana aya malaikat aya setan, di mana aya para nabi sok aya musuh-musuhna. Kitu deui dina lingkungan jalma-jalma anu saroleh sok aya nu taroleh nyaeta tukang maksiat, aya nu tukang ngaganggu kanu istiqomah nyar kalepageun papagon agama. Pikeun urang mah teu meunang ngarep-ngarep hayang papanggih jeung musuh, jeung ulah hayang boga musuh. Tapi lamun geus pahareup-hareup jeung musuh wajib ngalawan, wajib diperangan. Kitu soteh lamun musuh-musuh agama nu ngaganggu kana agama Islam, atawa musuh nu rek ngarogahala nyawa jeung harta banda urang. Sedangkeun ari papada urang kupedah parebut hulu cai, parebut lahan bisnis atanapi parebut posisi jabatan, eta ulah dianggap musuh. Komo lamun baraya deket atawa tatangga deket. Hari papada ngaku umat Islam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu meunang pasea tina masalah kitu. Dulur jeung baraya nu sakadar parebut wates atawa parebut warisan tuluy tepatanya silih baeudan leuwih ti 3 poe eta dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Malah saurna dina hadis diterangkeun lamun tepatanya jeung dulur sataun eta sarua jeung ngocorkeun getihna. Pikeun supaya bisa ngalawan kuno leuwih hade da diwajibkeun saurna teh ajak sakabeh manusia kana jalan Allah kalawan tegas jeung bener. Oge rupa patah nu hade jeung pek lawan ku cara nu leuwih hade. Nya urang kuno leuwih hade kuncina aya 4 perkara. Kahiji kudu gede hampura kana kasalahan batur. Kadua nahan diri tina nganyerikeun ka batur. Katilu sing daek barang bere ka batur. Kaopat ulah hayang atanapi ngarep-ngarep dibere ku batur. Tangtu ari musuh utama manusia mah nyaeta setan. Sedengkeun eta kalakuan hayang pasea teh nyaeta kalakuan setan. Poma ulah nurutan kalakuan setan. Da setan mah di diri urang oge tapakna loba. Belikan gede amek teu kaopan jeung sajabana. Malahan mah takabur adigung asa aing pangbenerna asa aing pangbeungarna. Eta cenah setan anu pang dilanat ku Allah Subhanahu wa taala. Matak dikudukeun urang tahu dan dina hirup.